dituduh ngintip manehna keur mandi, Brat. Dosa nong mandi teh komodo ieu awewe. Wah, kemarin ngajakan tuh. Kita nani bahan Ngakulit tuh. oh kulit ini tawanya. Hey dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisitana cek batur jelema edam Ceng, bijana didinya galungan ngamari jeung Haji Holil. Nya, Brad. Naon masalahna? Aceng, Brad. Dituduh ngintip manehna keur mandi, Brad. Anjing. Ngintip Haji Holil cenah. Brad, katingali teh tarang kosim hejo. Kunaon maneh kos? Kamari kosim apes anjir. Apes kunaon? Ya apa tuh si Neng Siska Nuranda ning budak Haji Holi ya. Apa? Tah, kosim teh pan sok noong, Brad. Kamari mah kosim apes. Apalagi nu mandi ngatanya pe kosim teh noong pan si bilikna teh bolong noong kosim teh tidinya ari pek teh anjir lain si Neng Siska nu mandina bapana Haji Holi. Anjing, apes eta mah. Asli apes eta mah. Terus kumaha tuh? Ditakol anjir kosim jiga nama kumutu meureun. Bayangan aja anjing. Parah. Eta Brad kosim panik lumpat da pasti ngudag ceuk nya. Lumpat kosim teh pas nepi ka pipir imah kosim, paging si Aceng. Kosim punya ide, kaping hitamkeun si Aceng ku kosim. Langsung we kosim teh asup jalan dapur. Mau balik cat tuh. Terus Pasang rok tah si Aceng jeung Haji Holi teh galungan anjir teh. saha saroceng jeung Haji Holil. Anjing marah aing kosim ge kalakuan bieu ka dieu. Anjing dipisahkeun atuh ku didinya. Nyante atuh ke kanyahoan, antep we. Goblok kebayang anjing saroceng galungan jeung Haji Holil. Parah anjing kosim bikin ka dieu ieu kalakuan ampun teh. Terus kumaha? Eta teh geus kadua kalina, Brad. Oh sama memehna ge pernah. Samemehna ge kosi, Brad. Kumaha eta? Masalah naon eta? Manehna keur moyan, Brad, Haji Holilna teh. Terus Terus aya nu nyumpit, Brad. naonna? Pokona, Brad, pasarna teh nancrep dina pundukna, Brad. Saha nu nyumpitna eta? Ari nu nyumpitna mah batur, Brad. Ngan Aceng pas aya di dinya, Brad. Nuduh ka Aceng jadi. Nya, Brad. Galungan eta ge, Brad. Anjing parah. Kelakuan si Kosim deui wae cek aing ieu da. Terus kumaha atuh ayeuna jeung Haji Holil? Nya Acengna nyerah, Brad. Da teh saimbang, Brad. Ngalungsarnya di dinya nya. Nya eleh, Brad, Aceng. Anjing Haji Holil teh jeung kung gede anjir jebogan coba. Kosim parah anjing. Parah si Kosim cek aing oge. Ketempuan buntut maung teh nu kieu ketempuan buntut maung teh matak tong loba teh ngahakan tungir hayam kan nya kolot teu meunang kita ieu anjir jadi teh kieu ye naon hubunganna anjir tungir hayam jeung buntut maung ya sejauh anjir bae lah. Kos, Aceng kamari kelut deui bae sia. Jeung saha, Ceng? Eta jeung Haji Holil geuning, Kos. Masalahna emang naon, Ceng? Aceng dituduh ngintip Haji Holil keur mandi. Sugan di dinya rumasa teu. Puguh teu rumasa. Kos ayo urang mau neng Siska teh ning keur mandi. Dosa nong mandi teh komodo ieu awewe. Wah, kemarin ngajakan geuning ka urang. Urang mah ini teh lah ya apa majikan teh ka pasar heula nya. Oh. Iya, mau berarti jeung manehnya. Nah, mah Si Kosim berarti eta. Anu noong Haji Holil teh. Jeung anu nyumpit pundukna nepi ka nancleb. Eta teh nuduh nama ka Aceng. Tuh ingat urang mah teu apa mah Ceng.
sarwana mana ge sigana mo. Kunaon di kos maneh? Cenah keur karasa geuning. Keur keheul urang Brad. Kasih Aceng. Keur kunaon? Ya Brad, caritana kieu Brad. Si Aceng teh nya 5 poe ka tukang. Heeh. Nginjem hayam, ka kosim hayam aduning. Heeh. 5 tah Brad. Sekaligus? Heeh. Ngomongna mah cenah aik ngajaluan, nu bikang nu si Aceng. Heeh. Nah, ayeuna teh ka ayeuna can dipulangkeun wae geura. Ditanyakan ke si Aceng. Pan eta tadi tah kosim ka bos Ajat. Heeh. Ai di bos Ajat nempo aya hayam anjir wawuh kosim tah. Heeh. Aya hayam sorangan mah apanya? Heeh. Cukup saja kumaha? Cek bos Ajat dijual ku si Aceng. Anjir. Nah, eta teh karma kos. Pan kamari ieu di dinya anjir nginjem ayam tetangga 12. Nah, ayeuna karmana. Karasa matak ulah gikituan kalakuan teh. Anjir. Terus kumaha tuh diuruskeun tuh kasih bos Ajat eta hayam? Itu berat lah. Geus we daripada diomongeun ka dituna diridokeun ku kosim lah. Baik Ya, kasih Aceng. Terus urusan maneh jeung si Aceng kumaha tuh? Tenang, kosim rek neangan ide jalan supaya si Aceng galungan deui tah jeung Haji Holil. Kuman. Parah kosim ya. Tom and Jerry we anjir aseng jeung kosim mah. Naon? Rek nanya mah, kuat ya yang ditanya. Nanya naon deh kamu. Iya, tingali atuh. Oh, beteung Beteung cenah. Kulit, jaket kulit. Jaket kulit ya ningali teh bibi ya jaket kulit anyar urang. Gagah ge nya. Jer. Oh, amri gagah juga tukang kosipa geuning. Anjing diga tukang kosipa cenah ieu sagagah-gagah kieu bi. Ieu teh jaket kulit. Jaket mahal. Buatan Garut asli ieu mah anjir. Asli ieu coba kulitna ge anjir tingali tah leuleus kieu. Heueuh geuning ayeuna meni alus ieu leuleus. Oh. Kita naon di bahana Nah kulit atuh. Oh, kulit ini tawanya. Kulit doma bi. Punya kulit nini atuh. Gagal lek gaya teh aing ieu. Hah, bisa wae ieu panon poe ieu.